balanja acan dina lebaran teh curuj soca lumayan eta teh. Jadi teh ngaluarkeun dosa keur tobat eta istighfar. Jadi urang mah satahun sakali, aya anu sabulan sakali, aya anu saminggu sakali, aya nu unggal dinten jalmi-jalmi saleh mah unggal dinten. Tergantung dosa seueur sakedikna. Sabab naon? Bisa nyerucudkeun ci soca teh nalika ipis dosana. Sabab apal kana dosa. Nabi Adam sakali mindamel dosa pan 100 tahun bertobatna ka Gusti Allah teh pada sakali eta teh. Apal dosana deui. Ari urang nah hese migawe hayong nangis teh sabab urang mah lain teu apal dosa, loba teuing dosana. Model urang gadung urang kali hiji dua apal, incuan we buyutan ka handap da geus teu apal ka anak jeung incu mah. Anak putra teh apal teh ka putra we hungkul, ka incu teu apal, ka buyut jeung jangga wareng ka kobo. Mal terang lain lo saeutik dosa tapi teu apal dosa kulantan loba teuing dosa. Nah enak kumaha asa teu boga dosa we rarasan teu boga dosa matang lamun aya musibah teh sok nyeraos ge geuningan nya Gusti dosa abdi naon nya tapi kieu teuing tah kitu teh mah jelema loba dosa teh kitu teh. Sabab lamun jalmi nu sekarik dosa mah oh nya ieu dosa abdi baheula pernah kieu kitu. Matak jalmi nu ipis dosana mah sok sering nangis unggal dinten nangisna teh tobat ka Gusti Allah na teh. Abdi pernah anu Gusti tadi tah kitu jalmi saleh mah. Jadi urang mah tingkatna urang mun satahun sakali teh we tapi lumayan satahun sakali oge bisa ceurik keneh. Sayyidina Abu Bakar nyebatkeun alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Wajibkeun ku anjeun kalimat wiridan kalimat la ilaha illallah wal istighfar. Lazimkeun wajibkeun ku anjeun ngucapkeun wiridan naon la ilaha illallah jeung naon istighfar. Paksiru minhuma seueurkeun kalimat la ilaha illallah jeung istighfarna seueurkeun lobaan. Nah cenah beut kedah diseueurkeun fa inna iblisa alaihi lanat qala ahlaqtun nas bidunubi wal ma'asi. Oh gitu. Cek iblis teh kami nyilakakeun jelema ku pirang-pirang dosa jeung kamaksiatan. Jadi urang teh dihancurkeun ku iblis, digoda ku iblis sanan ku pirang-pirang dosa jeung kamaksiatan. Jadi nu ngahalangan urang hese ibadah teh dosa urang jeung maksiat urang. Nu ngahalangan urang hese ceurik teh kulantan pirang-pirang dosa urang jeung kamaksiatan urang. Ceuk iblis kami ngahancurkeun manusia, ngagoda manusia ku pirang-pirang maksiat jeung pirang-pirang dosa. Wa ahlakuni jeung nyilakakeun ngabinasakeun ka kaula nya ka iblis bila ilaha illallah wal istighfar. Kami oge dibinasakeun ku manusia ngabinakeun ka kaula kunaon ku la ilaha illallah jeung istighfar. Jadi jalmi bisa ngucapkeun nyeurkeun kalimat la ilaha illallah jeung istighfar eta teh ngahancurkeun iblis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Eta ngahancurkeun iblis eta teh. Jadi la ilaha illallah istighfar teh manusia ngahancurkeun kaula ku kalimat la ilaha illallah jeung istighfar. Nalika urang nyeurkeun kalimat la ilaha illallah dzikir ka Gusti Allah sareng istighfar eta teh jeung ngahancurkeun ka iblis. Falamma ra'aitu dzalik ahlaktuhum, iblis teu eureun keneh. Kitu nya. Iblis seueureun keneh geus dihancurkeun teh lumpat iblis mah nya. Urang digoda ku iblis ku midamel dosa jeung maksiat iblis dihancurkeun urang ku seueur zikir la ilaha illallah jeung istighfar teh. Tapi iblis henteu eureun keneh aya jurus nu kadua non iblis falamma ra'aitu dzalik ahlaktuhum bil hawa. Dah cek iblis di mana kami geus ningali jelema model kitu, di mana kami geus ningali jelema geus loba la ilaha illallah wiridanana, geus loba maca istighfarnana, cek iblis kami nyilakakeun deui nyerang deui ka jelema kunaon bil hawa. Naon hawa teh? Loba rasa kahayang. Kitu. Wa hum yasabuna annahum muhtadun. Manehna ngarasa maneh menang pituduh, menang hidayah ti Gusti Allah. Tadi cirakakeun teh kitu ku iblis teh. Geus cilaka iblis